Ayo naon? Sekarang saha yuk. Saha yuk. Eta naon blau. Saya Rohingya. Duh, atuh rohnya tadi mana nya? Ini mah teu apal kudu naroskeun ieu mah ka pakadus. Sok salik di dia tuh. Ya raring juluh teh. Kadus, tolong. Naon mah tulung diperkosa deui. Henteu Pak, pemilik perkosa ngamal bebeja da enak. Astagfirullahaladzim. Hari ini Rabik nyebutkan enak eta diperkosa. Hoyong deui nya. Hoyong. Astagfirullahaladzim, ampun. Hari ayeuna aya naon atuh? Ayeuna mah aya orang anu kitu. Kumaha? Kitu-kitu. Di mana di? Urang di ditu. Mau di ditu. Ayo atuh yuk cang sampeurkeun yuk. Yuk. Itunya nih. Mohon itu. Kayak nih. Eta masa wau Pak Kadus mah. Eta mah jiga anu pengungsi Rohingya teh ya. Mun ta eta kadus. Rohingya tadi Mun bejakan eta ini. nyabatna Rohingya cenah. Nah, terus ngarasakeun deui ieu jiga aya. Sampeurkeun nih. Iya tadi kumaha ka bumi ini? Nu kapada tadi teu kituan ini mah teu ngarti da kituan. Mau apa lagi ke sini? Makan. Iya hayu we menta madang nih. Dihula yo nya. Panggil di pos ronda jeung Pak RT menta dahar dibere. Eta nyebutkeun teh can wareg keneh bae. Terus hayu menta duit kamari mah komo ngaheureyan budak leutik geus eta si Neng Unyu. Ayeuna geus ka dieu deui bae. Mau makan? Ayo, ini gaduh sangu. Aya. Sok atuh nih ari gaduh sangu mah pasihan karunya. Siapa pasihan ngan aya syaratna. Naon syaratnya? Ditah yang ditikahkeun ka ieu si Rohingya teh da ganteng. Hah? Yang ditikakeun. Mohon. Ieu sini lem, ieu jigana teu manggih-manggih kanikmatan ya yang dikawinkeun. Can tanya heula nya ku Pak Kadus. Kamu mau gak nih lem? Tahu gak nih lem? No. Nah, ini nih lem, sini nih pelem. Nah, nanti kamu dikasih nasi. Nah, tapi syaratnya harus nikahin dulu sini lem. Tidak mau. Saya kalau nikah sama nini film mau minta nasi aja, suruh kawin apalagi nikah sama Nini Rabik. Berdebah. Ini teh satu terus lidah itu pangita nikmatan. Tuh aya si Rohingya ditewak euy. Hey. Ada si Nini Rabik. Hayang kawin jeung Ninin ta. No. Ayo. Ini Pak ini. Ayo. Tuh, iya pamajikan hayang kembang nu kieu cenah. Itu naon daun talus naon, tapi alus dah heueuy warna pink. Eta saha jiga nu minta tolong euy. Wah, ini Rabik. Begitu juga yang merkosa pengungsi Rohingya. Tuh, ditulungan ya makarunya euy. Ayo. Ada apa ini? Ayo. Nilem aya naon? Abdi tos kiat Pak, hayang ngaraosan Rohingya. Ampun teuing ieu. Nini Rabik hayang ngasaan barang Rohingya. Mohon Pak, sugan bae ageng atuh. Tapi Dani ari can muhri mah kalah dosa. Ulah waka krewak-krewek kieu. Tah, ayeuna suang tanya heula ku Pak Kadus nya. Tah. Kamu mau gak nikah sama Nilem ini? No, tidak. Curi kieu saha euy? Tina bodi nama ieu mah jigana si Nilem ya. Naon nya euy?
Nih. Kunaon? Ku ya, ini teh kepengpewanku si Rohingya. Astagfirullahaladzim. Nini eta bener kabung bulenganku si Rohingya. Mohon. Terus enak hoyong kumaha? Hoyong pang milariankeun bae ku pakadus aya nama. Pangmilariankeun. Mohon. Siap eta mah gampang urusan pakadus. Ayeuna saya bade berangkatnya. Mohon. Tapi biasa heula ongkosna meureun. Aya teu Udah ada ongkosan. ongkosna heula. Ya aya ongkosna mah asal sing aya bae. Siap, gampang pokoknya mangken ini apal ngasaan barang Rohingya weh nya. Nah, baheula tuh ongkosna. Nah, nuhunnya nih. Sing hasilnya. Tungguan di dieu nya. Pakadus susulan enak. Lumayan euy di sini lem. Hari milik mati mana be, Pak. Ih, begitu si Rohingya euy. Pucuk dicinta ulam pun tiba ieu mah. Tewak ku aing mah teu. Hei Rohingya, kamu lagi apa? Mau makan? Ikut sama Pak Kadus, ayo makan kita. Yo. Kita nanti makan besar pokoknya mah. Nah, kardusnya simpen dulu di sini. Nah, ininya. Nah, kamu tunggu aja di sini gini ya. Pak Kadus mau ambil nasi dulu ke sana ya. Tunggu. Sesuai pesanan si Nini Rabi dia. Urang enak kalian dieuran pokoknya mah. Moal sina lolos, Rohingya jangan sampai lolos. Ini parah nih. Kena sama Pak Kadus. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Saya mau itu nilem ya, tunggu. Ini pesanan ini ku Pak Kadus geus disiapkeun. Geus aya. Aya. Mohon. Di mana? Di ditu. Ayo atuh geus tekiat hoyong nyobian Rohingya. Ayo gaskeun. Tuh, nih. Ku Pak Kadus geus dieurat di talian. Geus disiapkeun pokona mah ku Nini nya. Sok mangga raosan barang Rohingya. Pak Kadus mah da ayeuna tugasna teh selesai, ayeuna seueur kegiatannya, bade rapat sareng Pak Bupati nya. Terus Pak Gubernur, terus Presiden, Pak Kadus teh nya. Ayeuna mah mangga raosan ku Nini nya. Bye. Rohingya, aku cinta padamu. Cumi.